Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngajengkeun deui ngahanca macakeun tafsir juz amma karya Ustad Uus Suhendar. Ayeuna urang tos dugi ngalajengkeun ka surat Al-Buruj. Insyaallah urang aoskeun surat Al-Buruj ti ayat ka-1 dugi ka ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud was-saahidim wa mashhud. Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Demi langit anu mibanda rasi-rasi bentang jeung demi poe anu geus dijanjikeun, jeung demi nu nyakseni jeung nu anu disakseni. Was-samaa'i demi langit zatil buruj nu mibanda rasi-rasi bentang huruf waw dina ayat ka-1 ka abus waw qasam anu hartina sumpah nu sok dihartian demi sarta isim anu aya saenggeus di barisan kasroh. Lafaz al-buruj akar kecap tina baroja tina khoroja, kecap tina baroja anu hartina tembong kalayan atra. Di kalangan Arab lamun perang tanding hiji lawan hiji bari disakseni ku balarea sok disebut mubaroja. Lafaz barjun dihartian bentang, planet, benteng, gedong, jangkung atawa menara. Lantaran sakabehna eta kecap mibanda harti atra jeung jelas. Wa al-yaumi jeung demi poe al-yaumud anu geus dijanjikeun nyaeta poe kiamat. Wa syahidin jeung anu nyakseni wa mashhud jeung anu disakseni. Kecap syahid jeung mashhud mibanda akar kecap anu sarua nyaeta syahida nu sok dihartian datang atawa nyakseni. Para mufasir ngahartian kecap syahid Allah Subhanahu wa taala atawa malaikat anu hadir nyakseni dina poe balitungan, sedangkan kecap mashhud jalma-jalma anu kumpul nalika poe balitungan disakseni ku Allah katut malaikatna. Aya oge anu nafsiran syahid hartina poe Jumat, sedangkan mashhud poe Arafah. Sabada sumpah ku 3 ayat Allah ngabewantarakeun beja rongkah tragedi kamanusiaan. Sakitu wae urang macakeun surat Al-Buruj karya Ustad Uus Suhendar. Qul qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.